Caritananya ieu kami boga pependeman jengkol, sayangku cintaku gitu. Jadi ini hari ini ya aku langsung aja mau buka pependemannya itu. Dipendamnya itu di jero karung ku suami aku besti. Pangaruh baiknya ai ditendenan di jero karung mah ai hujan teka hujanan gitu. Lihatlah sama kalian ini tanahnya sangat kering sekali ya. Jadi karena tangan aku ge henteu barelok gitu. Eta mah ku hayang make ieu bae nya make plastik gitu. Langsung bae nya diberesihan ku aku si eta akar-akarna anu tadi ngakar kana jero karung. Jadi soalna teh kumaha ya ieu rek dipasak gitu. Rek dikulub heula kitu nya ja soalna pan rek dijadikeun semur gitu. Disapuan heula nya ieu ameh bersih ja urut tadi gitukeun. Sanggeusna seuneuhna hurung urang langsung bae nya asupkeun isi kastrolna anu jerona aya caian gitu. Sama langsung aja dimasukin jengkolna supaya ngagolak-golak polona gitu. Samemehnya nungguan asak eta si jengkol urang langsung bae di dieu moekeun baju soalna aku teh encan moekeun baju nya ti keur isuk ja soalna ieu rada mendung bae. Ieu geh nya rada mangmang moekeun baju sabenerna mah soalna sieun kahujanan gitukeun lejuna mah pan engke buru-buru di bae ku urang dipupuan nya capek keneh-keneh bae gitulah. Tapi kumaha nya ai teu dipoekeun engke bau ieu si baju.